Sampurasun. Wilujeng patepang sareng simkuring pun Alisa Gusnira dina diajar Cianjuran. Aya nu tos wanoh naon ari Cianjuran? Supados langkung eces, yuk urang wawanohan sareng Cianjuran. Cianjuran atawa anu biasa disebut mamaos ku urang Cianjurna sorangan mangrupa hasil tina cipta rasa Bupati Cianjur kasalapan nyaeta Raden Arya Adipati Kusumaningrat atawa biasa disebut dalam pancaniti tea. Tembang Cianjuran geus aya ti mimiti zaman kolonialisme keneh. Baheulana mah Cianjuran biasa dipake ku bangsa Menak dina acara atawa upacara-upacara resmi. Kukituna tembang Cianjuran sok diayakeun di pendopo-pendopo kabupaten. Nah Cianjuran teh sarua jeung kawih-kawih sejenna. Cianjuran mimboga sababaraha katangtuan atawa cirian khusus. Anu kahiji nyaeta cara nembangkeunana. Mimiti tina cara diuk. Istri kudu emok, sedangkan pameget kudu sila. Adeganana istri kudu andalemi, sedangkan pameget kudu gagah, agem, tur wibawa. Cianjuran dipiri ku kacapi indung oge dipiri ku suling. Matak tingkrim, leungit kacape, ilang kalungse. Rumpakana endah, purwakanti, sarta eusi rumpakana ngandung ajan atikan anu mangpaat pisan. Salian teh eta, ayeuna mah geus loba diayakeun pasanggiri-pasanggiri tembang Cianjuran minangka tarekah pikeun ngamumule tembang Cianjuran. Nu pamungkas, nu kairut diajar tembang teh lain ngan saukur urang Indonesia hungkul, tapi urang Paris, urang Tokyo, jeung urang Walanda ge kairut diajar seni Cianjuran. Tapi angger, ngaranna mah tetep Cianjuran, moal bet jadi Parisan, Tokyoan, atawa Walandaan. Kukituna, hayu urang ngamumule seni tradisional, khususna tembang Cianjuran. Lamun lain ku urang, kusaha deui? Ulah nepi ka jati kasilih ku Junti. Hatur nuhun, wilujeng patepang deui dina channel YouTube